celi lalaki celi awewe kan kudu aya antingan aya giwangan suweng ngaranna kos kitu. Nah lamun eueuh eta lalaki nu kos kitu ngaranna geus gabedakeun antara lalaki jeung awewe antingan. Nah engke balik ngaji nu pamajikanna eueuh antingan bebeja ge ka salakina ka kadenge tadi kadenge cak salakinan mantap cak aing ulang ngaji sia uyang aing giliran nu kitu mah lapor jadi ge giliran titah nyandung mah teu lapor. Giliran kos kitu mah kadenge tadi ngaji ulah akur jeung lalaki tah tolong ngos tak kula tah aya liangna mah tinggal dieusian we ka abong geus bebeja nya ge giliran meta urang ngabahas nyandung salakina bebeja kadenge ku jeung sia kadenge tanda tungtungna mah balik ngaji lain rapih ribut tetapi sara luar biasa kata menang nindik celi budak lantaran iza dibandingkan jeung karesep salaki selama di dunia. Nah ieu teh aya perbandingan sara lamun memang ieu budak bakal dipake karesep ku salakina ketika make anting iza na teh leungit ku sebab aya mawaddah warahmah salaki. Ieu mah aslina bae kakarak 40 hungkul ge haju qoid pae atawa dihadna lain make cemeti make bakyak pae tah eta fala dobada teu kudu katempuhan. Lamun leuwih lobatina samistina karak aya perhitungan nu kudu asli 40 leuwih atawa leuwih ti 80 atau tamah ngaranna disiksa. Tah eta karak aya perhitungan hiji hitung kistuhu babagian pameupeuna sabaraha cek sagaol bayar saparodiat sebab eta teh lain endek ngadidik berarti teu jadi nasehat. Ye modal urang greget ka pamajikan kan meunang ku urang digebug ngan ngagebugna biritisna bae ulah beungeut pipi mah lain jotoseun ciumeun ulah sok kabeungeut sok salah eta salah ulah ieu masuk aya datang ka ieu mah sakorodog baju ceri kunaon kitu mbak kenapa barang dibuka ke teh masyaallah cara rindul bariru ai isukna mah diusapan deui ku nyana kan teu etis tah andai kata haju paeh tanggung jawab da ieu berlaku terus. Andai kata terjadi soal kemudian leuwih tina samistina berjalan kistu jeung nisbudiat yajriyani fi qadhifin julida ahadan wa thamani lah ieu bagan sakadar koleksi ilmu ai dipake bemoal jauh lantaran negara urang geus teu make Al-Qur'anul Karim
orang rakyat seberhayang hayang ge nu jujur anu teu jujur bambung sarua bae mantak lamun aya kiai cak abah teh mah akur bae jeung sahabat ge eta kiai neraka kiai mah kudu loba musuh pasti kiai lamun ka dieu akur ka ditu akur geus neraka we Ieu mah lamun keur ngabahas ngadu kotok berarti nu resep ngadu kotok ngamusuhan kan ka kiai. Hiji tah musuh pertama. Anu sok main kartu. Nu aya ecengan teh naon garang-garangna eta? Tuh sia paling Masyaallah, masya. Pohara talar eta talar. Hafizul Gapleh eta. Nah, disinggungkan ku kiai, musuh kemusuhan ka kiai. Terus we. Wari terus we nya nyinggung maling atau pemalingan ngamusuhan kiai. Nyana nyinggung korupsi jeung pemerintah nyana musuh. Tah lamun aya kiai eungkeuy-eungkeuyan jeung tukang korupsi akur jasa. Wih, iku mah kiai pada ge. Iki kumaha ada. Pada nyicipi kumaha. Tah, iyalah. Geus pasti jasa loba musuh ketika urang bebeneran dakwah. Dakwah bebeneran atuh bagus. Kakarak urang umang omong Islam bae ge FPI deuk dibubarkeun HTI bubar karak omong-omong. Encan dakwah anu bertindak sabenerna karak omong-omong doang. NU nu mantap teu dibubarkeun uwi atuh pada. Nggih pada nyicipi ku. Masya Allah mengkonon ya. Ya wis tapi iku kan NU kita iku. Ya wis aja cacalaton siraya. Aja beribi. Bisik-bisik bae lah. Ya iki mah pada kita bae. Wih kasurupan kronjo tah. Aya bisa bahasa Jawa, mengkonon Jawane. Wah, para elok. Tah, etalah. Ya, jadi orang dihirup di negara Indonesia seperti kieu Quran dibaca dimusabakohkeun tapi diterapkeun teu bisa. Tapi ternyata nuansa Islamna luar biasa di Indonesia sanajan teu dipimpin ku negara dipimpin hanya ku perorangan di masing-masing daerah. Di Jawa Timur dipimpin ku Kiai Jawa Timur, Jawa Tengah ku Kiai Jawa Tengah, Jawa Barat gitu kene, Banten gitu kene. Tetapi lantaran urang masih kene eksis, alhamdulillah. Budaya sakieu terus bae gedek dirobah supaya jadi budaya barat. Sakedeung ilo make lepis make rok mini ya sabulan 2 bulan kadituna make jilbab maning ge Masya Allah ya wis lah orang barat ge bingung goblok jan orang Indonesia make jilbab deui bae tegana kamari masih eta make rok mini nah kamari geus make lepis kamari mah tapi kuari waduh pakai kopiah lagi mencrit luar biasa kori kori nah eta kan hese ngalegitkeun budaya hese komo di Serang mah di Serang mah tukang beca ge make samarenda ye ai salat lajan teh ieu ate
digantungkeun di pundak tukang beca ge Samarinda embung eleh nya BHS tamer lain pakai sholat lain tapi kan aya nuansa islaman tetep kadeuleu masyaallah tukang beca we ngariung milu nya na gitu teh sedih dirobah sakedeung di urang mah ke Jakarta kula terus itu naon ngaranna digali kaayaan manusia ya Allah cek kula kos lain jelema naik ke lantai hiji lantai dua lantai itu kamana cenah ge ulah hayang nyaos ya sok hayang nyaho mah aing shopping lah guys eta nu make rok mini ambalaya nu make pohara tuh garan di Jakarta teh der be waktu salat zuhur datang Masya Allah musola pinuh antri deuk salat teh antri anu tadi marake rok mini teh haralat salat jana biasa make mukena biasa doa Allahumma beres make rok mini deui sakitu ge geus lumayan dia daek salat di sekolah jadi daek salat eta tak kahayang encek-encek kan di urang Kristen ulah saralat sia geus dipersulit ku kumaha ge tetep bae di urang masih kene sarolat kene cacak-cacak di Jakarta geus poho ka Allah geus meureundanan disunamikeun ku Allah tapi tak gitu bahasana ge rek ini mah profesi saya jakana urusan salat mah salat kos urang panegelan panegelan geus gitu maksudnya urusan maling dengan ibadah lain lagi sial urang panegelan gua maling mah profesi jakana teh mah ai salat mah ibadah ya Allah ya panegelan Badak lo balung legit kebo sapi di Pandeglang mah tukang kebo mah lulupan di parincitan teh dibayar ku nya iya di Indonesia orang bersyukur ke Gusti Allah walaupun lain bentuk negara Islam kulantaran loba Islamna mayoritas Islam sehingga orang tetap masih kena eksis kemudian kurang komo aya organisasi Islam urang masih keneh tumaninah ngayakeun kegiatan pondok pesantren baik nu salafiyah maupun nu modern masih keneh tentrem jeung aman ngayakeun pengajian malah masadaekna kemudian salat atuh sadaekna jeung sajabana ngayakeun kegiatan-kegiatan Islami masih eksis tur bebas kakarak dek aya kelemeng ulah aya suara azan geus marudah di Indonesia kakarak kelemeng di Jakarta jangan ada suara azan sebab penduduknya kan bukan mukmin dan bukan muslim seluruhnya. Orang non-muslim tidak enak mendengar suara azan. Ndek aya penyetopan azan. Wow, orang Jakarta golok geus kalaluar. Enak aya lu. Ini negara gua lu. Belum tahu gua kan cucu pitung. Siapa yang melarangnya? Awas lu. Wow, komo anu jadi di DPR menteri orang Jawa orang mana beak ujian orang Jakarta indit ya tidak negara aing ieu mah negara aing cek orang Jakarta pitung tumbuh kembali Jakarta ulah lalawore bagus gitu besina Masya Allah kuari masih kena eksis Jakarta masih kena eksis ulah sambarangan
di polototan kurang di Jakarta awas. Kurang bersyukur sekali deui alhamdulillahirabbil. Adapun negara teu nerapkeun undang-undang Islam, negara teu nerapkeun undang-undang Al-Qur'an, agama henteu dipake ku negara, urusan negara teh mangke tanggung jawab di hareupeun Allah Rabbul Jalil, nyangakeun sadaya-daya. Urang ngaji geus kadang ikut ceulingana. Ieu teh lain sa ngaji-ngajinan negor kanyana. Heuy. Aja mengkonon ge. Ki hukum yang asli ki dari sang kholik iki. Mengkonon sirama we. Tah, geus jauh nyana. Adapun nyana hajuh ku hawa nafsuna atuh terserah nyana kita mah kuat manghareupan neraka Allah. Urang mah sapira urang atuh rakyat urang di kumaha geus kumaha nyana bae. Ngan urang mah bebas. Nah, paling katanya doang kiai katanya kiai bakal. Ki Fudali maju. Tata kiai mah kos kitu da doang. Aing geus titipkeun ilmu ka dia. Pernah dirangkas masalah tamat. Apakah dia tuh pernah negor gitu? Bebejakan ka malaikat pan abdi terus bae ngalayang bae unggal peuting. Saksi dage loba abdi teh lain hayang-hayang teuing dibere amplop abdi mah eta teh sebagai saksi bahwa nyana ngundang abdi. Tuh, ngomong naon dia. Pokoknya kiai dipanggil tetap diadili, pernah negor henteu. Masya Allah. Kabeh beunang ka sidang hisab ngaranna. Tetap menang hai rakyat mah tuh negor geus urang pengajian terus bae janyana ge lain teh nyaho ieu nyaho ngan eueuh niatan untuk merubah, eueuh niatan untuk memakai Al-Qur'anul Karim. Gusti Maha uninga kana niat-niat kolbu masing-masing manusia. Tinggal di lempeng-lempeng hirup jasa kedeung sugih teu sabaraha dina sugihna ge sapira di dunia. Boga mobil hayang nu panghebatna ti BMPT BB Lexus Rolls Royce misalna. Awewe atuh hayang nu urang mana nu mulus cedaan los usia ayo satungtung bisa mah sia. Nu bede urang India los, Turki los, hayang nu leutik urang Cina ayo ka ditu urang Brebes los. Ya kasih sakit gitu dah doang bae. Di pundak urang pinuh ku berbagai masalah anu kudu dipertanggungjawab. Kurang ingat kadinya mah urang mah ja iman sieun. Insyaallah karim. Guys. Lamun urang urusan dunia haju leuwih resep. Urang boga duit 1 juta haju dibayar ku batur hutang urang dibayar di leuwihan resep. Urang meuli apel 1 kilo di leuwihan hiji resep. Tapi lamun anggahota urang mah leuwih urang boga ramo 10 leuwih hiji jadi 11. Teu bagus. Atawa huntu teh kan urang mah rapi gitu luhur handap. Nah, ieu mah aya cali. Gitu dah sajengkal lah cali mah. Eta kan leuwih ngaranna. Andai kata dianggahota urang aya leuwih dina pipi misalna, dina pundak
atau ramo dan lain sebagainya senggeh ngaranna atau aya kurang kayak ning suing misalnya onges irung misalnya dan lain-lain sebagainya atau aya kasakit di diri urang khususna ieu teh ngaleuwihan panjangna kudu dikurangan jadi panjangna bisa jadi leuwih 1 meter usus kan bisa manjangan bisa pendek kan iya kejadian kieu teh kumaha sedangkan Al-Qur'anul Karim ngajelaskeun wala tulqu bi aidikum ila tahluka ulah sok nibakeun kana karusakan diri anjeun ngahaja diri urang dirusak haram ngarusak diri urang teh haram boro-boro ngarusak sangkilam ngamodip haram lantaran urang diciptakeun ku Gusti Allah teh saaya-ayana sakieu perasaan urang padahal mah henteu kaluar tina hikmah nu ieu hideung aya hikmahna nu ieu putih aya hikmahna nu ieu jangkung aya hikmahna nu ieu pendek aya hikmahna ngan kadang-kadang nafsu urangna nu henteu inget kana hikmah ku nafsu bae nafsu tah hikmahna loba jasa jelema jangkung leuwih ti nu sejen aya budak ceurik bae hayang pentil jambu ku kabehan teu katotor jol bae nu jangkung sia kunaon ya hayang pentil jambu ceurik bae cokot we teh nah tah hikmah teh kan gede jasa eta nu jangkung mah babari ketika aya sesuatu anu perlu kakolong anu jangkung mah hese tapi kada anu pendek tenang aya aing nya mah buleut ieu torolong hikmahna loba nah sehari-hari teh sabenerna mah teu kaluar tina hikmah Gusti Allah nyiptakeun makhluk nu ngaran manusia khususna umumna hewan-hewan nu seje tinggal urangna bae merenung. Nah sabenerna mah sagala rupa ge teu kaluar tina hikmah ngan kulantaran urang ku nafsu urang maka urang berontak melalui nafsu lamun melalui nafsu ulah tapi melalui aturan syara meunang tah ieu nu deuk dicaritakeun ku urang masyaallah karim wala tulqu bi aidikum ila tahlukah ulah nyeun karusakan diri urang mantak ngagejeburkeun maneh bunuh diri haram bahkan kagolongkeun ka kafir sebab dilarang urang ngarusak diri ulah ngarusak diri cacak-cacak urang boga beungeut pas-pasan kemudian jadi artis atau jadi bintang film kurang puas Jepangnya na operasi plastik irung dibuat mancung mata dibuat kubil pipi dibuat hebat atuh mungkin tinggal tanggung jawab di hadapan Allah naon maksudna eta kikituan dia anu di deuleu mah lain beungeut lain awak ku Gusti Allah innallaha la yanzur ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum Allah mandeuleu teh qalbu mahallun nazri tempat deuleu Allah beungeut mah kaset gelis goreng sakadar dedeleuan mata zohir nu moal kebal 50 60 70 paehnyana nu geulis teh asupkeun ka kuburan nu tadina pipina dipulas dipoles dimudap dimodif dipulas dipoles dimudap dimodif kubur seminggu sebulan bongkar ku sia mun teu utay dina beungeutna bilatung tah nu kamari ku sia dibangga-bangga datang ka poho ka Gusti Allah ngarasula ka Gusti Allah utay geus sabulan mah tah di pipi teh bilatung nu kuari ku urang dibangga-bangga beungeut teh hayang hebat hayang disebut kasep embung lamun ngadenge urang teu kasep teh beuh hayang keren teh pohara jasa make jas segala rupa ku hayang disebut keren hayang disebut ganteng kolot-kolot pun tambah ganteng hayang kos kitu tak paeh
utis yang dibeget siang ujian. Masya Allah Karim. Iya bener lamun teu inget kadinya. Aduh terus bae hawa nafsu mah ngarasu. Ya Allah ya Rabb, deuk kumaha ya awak kurang datang ka geus kolot. Kieu teh masih kene pamer ria. Berarti meureunanan bakal jadi suluh neraka sia eta mah. Robana sama sakali goblok. Insari sia. Ya Allah. Tetapi kuari malamun aya jelema di bibirna ternyata aya senggehan sehingga dina babacaan Fatihahna teh teu pasehat atawa lain sengeh deui ieu mah aya kakurangan suing ngaranna nyebutkeun alhamdulillahirabbil alamin teh nyana mah teu paseh lantaran aya ngempos. Alhamdulillahirabbil alamin. Zak sia. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantaran ngempos. Alif. Satu gempos mah. Dengan berbagai-bagai ieu mah ieu, andai kata aya huntu nolong kaharep. Sajengkal. Jasa lakina ge resepkeun jasa eta ka pamajikanana dia ome huntu bae nolol. Aya calingan. Nah, berbagai permasalahan berbagai keayaan wae di diri urang anu ngaganggu kana kalangsungan babacaan. Nah, ieu meunang ku urang dioperasi. Limustaqilin meunang ka jelema anu istiqlal pengurusan dirina. Kayaan dirina statusna jelema merdeka tur balik boga akal aya kekurangan dina urusan babacaan tanpa dioperasi bakal moal beres babacaanana. Silakan qot usilatin pegatkeun sok ikir patali jeung babacaan kumaha ku ari patalina teh ieu mangan sakadar kangeunahan doang. Kangeunahan teh kumaha maksudna teu ribet. Babacaan mah babacaan teu kaganggu ngan ieu ribet. Karibedanana urang teh kapan ngaran-ngaran hirup teh lamun aya senggahan teh mah di dieuna. Nah ieu teh kual kiwil. Nah ieu lamun nek digawe kapan aya karibedan jeung sajabanha. Nah ieu mah jang ngaleungitkeun karibedan. Meunangan sunnah nama ulah nu kos kitu. Ngan andai kata endeg meunang. Nah, kumaha ku ari lamun kaayaan di jero beuteung. Di jero beuteung khususna teh aya buntu atawa ieu aya kedatangan penyakit anyar. Nauzubillah min dzalik prostat misalna anu kudu dioperasi. Tumor kanker jeung sajabana. Nu kudu dioperasi. Nah ieu kudu diperhitungkeun soal operasi kos kitu teh diperhitungkeun. Kumaha perhitungkeun teh? Ieu teh ya antara cager jeung teu cager ieu prosentasena lobaan mana. Tapi lamun sakadar prostat mah prostat. Ieu kan prostat mah ngaranna operasi kecil tah mah. Mayoritas 90,9%, 99,9 selamat.
masalah sama dioperasi kos kitu. Masalah khusus buntu sarua 99,9 selamat. Tapi kapan lamun kanker mah di tahun-tahun kamari mah iya kan can diketemukan tumor ganas can diketemukan antara dioperasi jeung henteu nda ieu teh prosentasena teh salamatan henteu sebab tinggal nunggu doang. Namun dioperasi lebih cepat eta keur tahun-tahun kamari. Tapi kuari geus diketemukeun deui obatna dengan cara-cara tersendiri. Penyakit naon bae andai kata dioperasi ieu kecil kemungkinan salamet. Tah eta lamun kecil kemungkinan salamet cek dokter dioperasi dah haram. Dioperasi dah haram. Mendak dokter ge nyahoeun. Masuk rumah sakit, ini harus dioperasi. Kenapa dok nggak dioperasi? Enggak lah, sekjennya biarin aja. Iya itu kasihan ya, ya udah tua umurnya 99 tahun. Udah operasi juga nggak lama ini. Diantepkan ke dokter ge. Nah, sebab nih, iya mah atuh sanajan teu dioperasi ge moal kebal. Dia di KTP lagi, KTP seumur hidup. KTP lagi seumur hidup. Geus teu kudu nyeun KTP deui. Dianggap ku desa da lah mal kebal mah. Jadi keayaan soal operasi ieu seperti itu. Namun aya jelema boga kasakit di beuteung kemudian masuk rumah sakit. Dokter nyarankeun kudu dioperasi. Ieu prosentasena antara sehat jeung kelanjutan penyakit gedean mana? Lamun gedean cilaka haram dioperasi. Namun menurut jana gedean sehat itu masalah. Nah ieu kan bahayana kieu. Zain masuk rumah sakit, kemudian kudu dioperasi, harus ada izin ti anak ngizinan bapak dioperasi. Setelah dioperasi ternyata maut, anak sarua jeung ngabunuh kolot, teu menang warisan. Jadi cilaka eta geus kitu. Dokterna doraka. Lumantak persesaran eta doraka wala tulku biaidikum ila tahluka. Ulah sok nyeun karusakan. Anak nu aya di jero beuteung geus puguh aya lawangna. Ja asupna ge jalan dinya kaluarna ge jalan dinya deui. Kunaon hatu kuari neangan alternatif deui. Dokter cukup jangka neraka jahanam ku ngaupayakeun operasi sesar. Ji wala tulku biaidikum ila tahluka. Selama masih kere bisa melalui lawangna, usahakan melalui lawangna. Malah rada mengkol setik, urut setik supaya lempeng. Urut lain, waduh ima disingsieunan kakareke 4 bulan. Wah ini udah nggak normal nanti. Ini harus sesar. Kenapa nyungsang? Aduh. Aya nu teh awal aman pas 8 bulan periksa deui ka ditu. Waduh ini harus di SSR. Emang kenapa? Waduh air ketubannya habis. Dimakan cucurut. Ini kan berbagai-bagai atuh. Itu berbagai-bagai atuh sama urusan doa ibu kedokteran jangan geja hayang loba duit seperti kos gitulah. Terserah sama urusan dokter ngan walatul kubiaidikum ila tahluka. Ketika jana ngayakeun sesar padahal masalah ieu kan nyieun ngaranna nyieun teu meunang cacak-cacak cenggeh nu aya di dieu ketika eueuh permasalahan mah kasurahanana mah ulah kecuali aya gangguan untuk baca Fatihah, gangguan untuk ibadah, gangguan untuk kestabilan kakarak menang. Tapi lamun gangguan mah ulah aya jelema aya huntuna 2 di dieu 2 teh ngalapis cuman teu ngaganggu babacaan teu ngaganggu kadaadan teu ngaganggu ngan sakadar lamun seuri berarti aya 2 kadeuleu ngan teu ngaganggu haram dicabut.
temenang dicabut temenang. Masya Allah karim, diatur ku agama seperti gitu. Ulah ya lawan. Iyalah kaayaan dokter teh, kaayaan dokter di satu sisi nyana nulungan gede ganjarana, di sisi lain lamun nyana boga tujuan untuk bisnis penyakit, bisnis penyakit kan batur mahal nyana beli mobil. Iya dokter ya. Lamun memang nyana sengaja seperti kos gitu cilaka. Nu mantak loba anu teu berkah jelema ku hari boga rumah sakit. Ai tidak teu berkah teh henteu ziyadah fil khair, pan berkah mah ziyadah fil khair tambah kahadean. Makin boga rumah sakit teh berarti imkan pemasukan teh akan loba, boga mobil, boga anu beuki giat kan ibadah. Beuki giat ibadah di samping giat ibadah teh atuh muasyarah jeung kekeluargaan jeung tatangga leuwih hebat ngaranna aya kitu ziyadah dina kahadean ku barang geus boga rumah sakit teh. Ieu mah barang boga rumah sakit bah ieu sesar itu sesar, ieu sesar itu sesar, ieu operasi itu operasi, yang tidak semestinya operasi harus operasi. Atuh jada boleh tadah boleh mobil tetapi hirupna ngan sakit kituna bae. Di dunia kene geus disiksa ku Gusti Allah, siksa perasaan. Encan di akhirat. Nah, iyalah menang ka jelema nu ngurusan dirina, kabeneran dirina aya cenggehan anu kira-kira bakal ngaganggu kana makharijul huruf atawa kana kestabilan diri. Menang dioperasi dipotong illa makhufatan la khatara fi tarkiha, kecuali aya anu dipake karempan nutek aya kekhawatiran andai kata diantep eta mah ulah dipotong teu meunang. Lamun cenggehna sakadar di dieu eueuh urusan jeung makharijul huruf, tur cenggehna di dieu mah leutik eueuh urusan jeung kestabilan dina gawe jeung sajadah bana masih kene stabil kene bae teu meunang dipikeun eueuh urusan jeung sarah. Ai tadi makan di dieu atawa di dieu gaganggu, tapi kan di dieu mah teu gaganggu. Setiap anu henteu ngaganggu kana babacaan jeung kana kestabilan jang ibadah ulah illa makhufatan la khatara fi tarkiha atawa awil khataru fi qati hazar. Lamun dioperasi ieu leuwih mengkhawatirkeun ulah anu kos kitu mah dikhawatirkeun mun dioperasi dikhawatirkeun ulah. Namantak pada prinsipna sesuatu anu aya di awak kurang ketika henteu nyeri eta adalah bukan penyakit. Menurut Imam Ghazali kan kos itu. Segala sesuatu yang ada di diri orang, di badan orang, kemudian tidak sakit, itu adalah bukan penyakit. Geus ulah dikukuhakeun. Lain penyakit eta mah lamun urang di dia yang jendolan saeutik tapi teu nyeri, teu pegel, teu nyeri, lain penyakit. Tapi henteu jendol teu naon tapi nyeri atuh penyakitan teh ngaranna. Eta kok tinggal kos kitu bae. Ini Masya Allah segala sesuatu anu henteu nyeri lain penyakit eta pada dasarna geus ulah diopenan. Lamun ka nyeri berarti eta penyakit. Nah ieu si hade ketika ku dioperasi perhitungkeun tarap keselamatanana. Lamun memang gede keselamat dengan berbagai tajribah anu geus dilaksanakeun silakan pas urang ka Mekah. Urang ke Mekah kudu melalui kapal laut belama PHAB to Gunung Jati dan lain sebagainya. Selesai kapal laut lantaran terlalu lila sabulan beladina tengah bulan kuari aya kapal udara. Kapal udara teh ya kudu dideuleu tara keselamatan anak. Lamun memang mayoritas selamat wajib urang ke Mekah, lamun mayoritas teu salamat teu wajib. Urang Indonesia wajib ngalaksanakeun ibadah haji
sedangkan jauh di Indonesia ke Mekah teh menaik pesawat kudu 12 jam 9 jam bahkan bisa di 8 jam. Nah mayoritas teh salamet apa henteu naik kapal salamet mayoritas teh salila ieu urang ngadenge kapal teh salamet we pernah geker pada tahun 70 sabaraha 74 atau 75 pernah anu ragag kapal di Dubai kemudian aya orok anu lahir di Mekah hirup aneh kan ragag pae we kabeh jamaah haji kapal jamaah haji pernah terjadi tahun 74 atau 73 ragag tetapi eta tah orok hirup orok Masya Allah geger kapan dunia orok hirup. Nah ieu urang teh wajib ka Mekah lantaran mayoritas naik pesawat salamet. Tapi lamun diperhitungkan lolobana ke Mekah teh pesawat teh 50% salamet, 50% cilaka geus teu wajib. Ke Mekah teh geus teu wajib. 10 kapal biasana nu 5 salamet nu 5 ragag. Teu wajib. Geus saya urang di dieu. Tak eta diuji ke mayoritas. Ieu operasi sarua. Ketika aya jelema di operasi prostat mayoritas teh salamet. Aya ge hiji 2 nu cilaka. Eta teh dina naon dioperasi kitu kene berbagai penyakit anu kudu dipotong ku dokter. Nah ieu teh di deuleu persentasena mun mayoritasna salamet silakan tapi mayoritasna cilaka ulah. Nah ieu mah keur carita senggeh aya leuwih di diri urang menang dipotong komo ngaganggu kana makharijul huruf dipersilahkeun supaya engke baca Fatihahna bisa pas makhrajna kitu kene jang kestabilan digawe nu ulah gaganggu asal ulah khawatir teu aya kekhawatiran ketika dioperasi lamun dioperasi aya kekhawatiran lebih baik diantep. Nah ieu datang ka nu kos kitu geus diatur. Budak awewe lahir ka dunia kemudian ceulina ditindik eta haram. Nindik ceuli awewe teh haram lantaran nyeri teh nyeri wala tulku biaidikum ila tahlukah ku diri sorangan ku batur sarua teu beunang. Di bolongan haram teh di bolongan ditindik ieu awewe teh. Cuman diperbandingkan jeung karesep salakina mayoritas lalaki sebagai suami naresepeun mun pamajikanana make anting geus lamun teu make anting besi dianggap akur jeung ceuli lalaki aya ceuli awewe kan kudu aya antingan aya giwangan suweng ngaranna kos kitu. Nah lamun eueuh eta lalaki nu kos kitu ngaranna geus gabedakeun antara lalaki jeung awewe antingan. Nah engke balik ngaji nu pamajikanna eueuh antingan bebeja ge ka salakina ka kadenge tadi kadenge cak salakinan mantap cak aing ulang ngaji sia uyang aing giliran nu kitu mah lapor jadi ge giliran titah nyandung mah teu lapor giliran kos kitu mah kadenge tadi ngaji ulah akur jeung lalaki tah tolong ngos tah kula tah aya liangna mah tinggal dieusian we ka abong geus bebeja nya ge giliran beta urang ngabahas nyandung salakina bebeja kadenge gitu sia kadenge tanda tungtungna mah balik ngaji lain rapih ribut tetapi sara luar biasa kateu meunang nindik ceuli budak lantaran iza dibandingkeun jeung karesep salaki selama di dunia. Nah ieu teh aya perbandingan sara
lamun memang ieu budak bakal dipake ka resep ku salakina ketika make anting izakna teh leungit ku sebab aya mawaddah warahmah salaki. Nah, mantak meunang keleutik kene ditindik jang salakina niatna indungna. Jang salakina ieu teh supaya resepeun salakina ditindik. Iza teu meunang. Teu meunang urang teh ngarusak boro-boro orok geus maot dirusak doraka. Bentak lamun aya mait kemudian dioperasi ku dokter, dijieun praktek, engke dituntut di akhirat danyana bakal. Mait bakal nuntut di akhirat ka dokter emang bakal nuntut gitu. Sebab bakal dihudangkeun mait sesuai jeung waktu sakaratna. Engke nyana lamun dipotong deungeunna, dipotong ieuna, ketika ke sakarat mah kan henteu, ieu bakal dipanggil dokter ku mait. Kan iza eta nyeri. Cek Kangjeng Nabi ketika mait rohna kaluar, eta dicekel ge nyeri jasa. Urut keluar roh teh nyeri atuh kudu dioperasi. Teu beudang haram. Nah, iyalah kos di dieu bae ge masyaallah bakalna engke dokter di akhirat. Tah ieu budak bae ge teh budak. Tah, atawa nyudatan kan nyudatan eta kan nyeri sabenerna nyudatan teh ieu teu meunang. Ngan kulantaran aya harapan ka dituna jang toharoh. Eleh teh izakna teh ku bab toharoh syarat ngaran. Selalu diperbandingkan seperti kos gitulah agama. Nih iba urang mah keur ngabahas tentang silah, tentang cenggeh. Di diri urang aya senggehan, kemudian aya ngaganggu, menang dioperasi dipikeun senggehna, kecuali aya karempan anu henteu aya kakhawatiran dina ditinggalkeunana. Lamun diantep teh aya kakhawatiran maning diantep atawa lamun dioperasi leuwih ngkhawatirkeun tina kasalamatanana antara dioperasi jeung henteu khawatir jasa lamun dioperasi ieu mah maning ulah dioperasi diatur sedemikian rupa ku syara. Masya Allah. Ikan diri urang anu dewasa geus ngarasakeun aya kakurangan di diri urang soal makharijul huruf sehingga ku urang teh dilaksanakeun pengoperasian atau aya gangguan-gangguan di diri urang nu ngarasakeun operasi. Masalah jelema sesekeleun eta kapan lah penyakit sapira dipalangkakan tapi kan nyeri teu bisa leumpah. Lamun sok ngaput sesekeleun atuh teu kira ngaputna. Lamun nyupir pagaweanana sesekeleun atuh teu kumaha. Nah ieu neuk leumpang bae kan hese. Tak di jalan kudu dioperasi, tak urang kan nu ngarasakeun. Lamun kira-kira urang lah ieu moal dioperasi ku aing geus diantepkeun bae lah aing mah jadi kuku bahagia moal masalah leuwih bagus. Tapi lamun kira-kira ieu bakal ngahalangan kana kegiatan urang, operasi bae masalah. Ai zaman baheula mah kan sasekeleun teh babari obatna. Teu kudu dioperasi baheula mah. Ku sebab boga keyakinan, kumaha? Nyokot daun cau kulutuk. Terus ongkos orang nek ngabubuy kebaget set terus kos orang nek ngabubuy teh ngabubuy naon bae. Nah, terus asukeun ka eta kadaon ka hau atawa kapirunan. Nah, asak eueuh sia. Ngomongna kos kitu dah. Asak eueuh sia. Eta padahal mah eta ngaranna paisan kosong. Kunaon anu dipais lah naon daun cau kulutuk anu kosong. Sesekeleun jadi cageuk. Baheula mah kos kitu eta. Pabari jasa. Pabari. Bari mah kulantaran teu yakin, atuh biasa bae ngabubuy sesekeleun beuki gede. Aduh. Nah, eta baheula eta masyaallah. Loba jasa. Penyakit gondrongeun teh geus teu kudu ka dokter baheula mah. Atuh geus wae lamun aker ngakel nyokot setik.
aja dikieu-kieu tah kadiekeun ka gondrongeunana aya anjing tah anjing tah ku sia tah hakan ku sia leungit ke penyakit dihakan ku anjing beres didahat teuh gondrongeunana baheula babari nyundal nyendul geus bae jokot keur ngakel tapi syaratna keur ngakel cokot keur ngakel kuari ngakel teh eueuh ngakel lagi kuari budak kuari teh nyaon kacongcot teh nyaon katutug baheula mah pan aya congcot tutug eta tutug teh geureun jasa geus beres tah jokot teh dikadinyakeun dek diuyahan ya Allah eta ngaranna tutug eta di dahar jeung daging bae ku ngina tutug gara-gara budak mari geus teh nyarawan tutug sekarang itu Masya Allah karim jaman baheula mah loba penyakit-penyakitku tarekah model kos sekarang itu lain setik loba jasa nah kuari geus zaman canggih zaman dokter zaman bidan atuh ti baheula kan saralamet melalui madukun mak urang teh baheula kan ku madukun jasa alamat bari geudaheun jangan ngalahirkeun teh ka dieu atau emang awe emang ngalahir ya loba untuk kabeh ge saralamat tenang besu lah gorong go susu dibantuan ku emak aya geura tuh dikieu tembun budak ditiup punya no ayo ulah bingung saralamat barang kuari aya bidan teu meunang madukun teh teu meunang kemenang guyana ini kazoliban anu memuncak luar biasa. Nu pentingnya salamet. Lantaran lain nguji salamet urusan urusan bisnis atau pagesek-gesek seperti kos gitulah keayaan di urang khususna umumna di mancanagara. Juga beladieuna atuh terus disingsieunan kudu disesar we. Aya nu geus teu ngomong-ngomong aja na wewe ge. Kurang dia tengok wae, betina kudu disesar wae sieun, biasa. Kan jelema sieun mah beda. Sieun tungtungna kan jadi penyakit. Tungtungnya jadi penyakit. Tah, kuduna makan bidan ngangeunakeun. Ulah sentak segor. Sebenarnya diaji kos gitu kan praktekna mah tetep hese bae. Oh, datang nureun ka bidan. Mun dia. Iya dek 2SG ka karakbarinya. Lain tiga rio, ada kuari, tarik ngalahir karena kadieu. Geus antep kita kabar serangan sia. Pan sieun awewe tagaw gitu. Ai geuning kadieu berobat dicareka. Geus aing mah cek anu leureun da dieu nureun na ongko hebat teh. Geus aing ka ditu aing mah ka Jampang Surade nengan teluh aing. Teluh bae sia bidan. Baheula mah sekarang itu kolot asal kadu hamil bege sing ada cek neng di lempanganana antara nureun mah dipake karesepku bakhluk nu sejen babacaan seng neng babacaan neng asal keluar eta babacaan ya bisi poho ya kumaha dibere gunting puk bade kieu gunting maksudnya setan spesies itu baru-baru setan urang ge sieun baheula basal deuk keluar bae segala golok dikempit di dieu. Wah, segala rupa dibawa sapu segala naon. Juri ge sieun. Sieun aing cek nyana pengki mawa sapu mawa golok mawa cek setan aing mesti dipencet cek. Bisa kolot baheula eta. Nah, ieu ku pribadi ku bala mun budak leutik malamun edan sebagai walina wali abin wajadin wallahu a'lam.